Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Najunila Raya ti kelas 8D. Ayeuna abdi bade nunjukkeun sakedik padamelan anu ditugaskeun. Yo, what's up guys? Harita teh poe Sabtu. Didinya abdi bungah pisan. Lantaran kelas 8 sareng kelas 7 diliburkeun supados henteu ngaganggu kelas 8 nu bade ujian. Mimitina mah ngan tilip wae libur teh. Ngan teu disangka-sangka libur-liburan teh diperpanjang peda aya corona di Indonesia. Kusabab sasalad ieu lalampahan sapopoe oge beda jeung biasana. Biasana mah unggal isuk teh mangkat ka sakola, tapi ayeuna mah henteu. Biasana mah ulin jeung babaturan, tapi ayeuna mah teu bisa. Ayeuna mah hirup teh asa ngarasa sorangan-sorangan. Sasalad ieu ge ngadampak ka eureunna diajar tatap muka. Jadina urang kudu diajar online, ulangan online, sadaya online. Di kelas ge kudu jaga jarak, meh ngacegah ayana corona. Harapan abdi kaharep, miharep saatos sobah ieu musna, sadaya bakal normal deui. Abdi sono pisan ka babaturan, ka guru, sareng ka sadayana. Sakitu ti abdi, hatur nuhun ka sadayana hapunten bilih aya kalepatan. Wasuh tanganna, anggo maskerna, jaga jarakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.